tah Hasan Basori jeung santrina 40 henteu ka Mekah pas jasa pelebah kitu di Irak keneh di Irak teh kebeneran gitu ngendong di imah nini jeung santrina 40 pas dek maghrib cak Hasan Basori coba neangan cai cai aya ge nini ketok nih kulaan ieu rek salat maghrib ieu cai di tukangan imah cak di nini tukang ini mah jalma aya geus sumur doang atuh eta parenti nini ngalah wudu ya timbaan emang butuh kene timba ya Hasan Basori geus kiai mun kuari mah sejuta umat lah geus eta cek Hasan Basori ni atuh eta mah jero jasa cai ge atuh cek ini kula mah atuh geus ngalawudu ieu timbana mana kula mah geus 30 tahun tilok make timba haju atuh eta bae digerokeun cai ya cek Hasan Basori a'udzu billahi minasy syaithanir rajim inna allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa in kana kabura 'alaika i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sulama أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين Allahu a'lamu bimuradi wa in kana lalamunana kalakuan kabura iku agung azumat tegese agung alaika ing atas sesiranya raduhum apa mengone kufar anil islami saking islam lihir sika alaihim karna kasang semsira Muhammad alaihim ing atas kufar fa in istata'ta maka lamun kawasa sira antab tagya ingatan nyupli sira nafakon ing lubang saraban tegese dadalan ing dalam bumi fil ardi ing dalam bumi aw sulaman atawa tangga dan tegese tangga bisamai ing dalam langit padat yaum maka nekani sira hum ing kupar bi ayatin kalawan ayat mimma qatarahu saking barang kang gawe-gawe aku par kabeh fa'al maka migawe sira Muhammad al makna utawi manane iku anaka lan zatasati wa zalik satuhule sira iku ora kawasa sira zalika ing mangkono anta betagia nafaqa asbir maka sabar sira hatta yahkumullah malah hukuman safa Allah walau sya'allahu lanamun ngersakeun safa Allah hidayatahum ing nuduhkeun ing kufar la jama'hum maka yakti ngumpulkeun ya Allahum ing kufar alal huda ing atas pituduh walakin lam yasha dzalik lan tetapi ni orang ngersakeun ya Allah zalika ing mangkono hidayah falam yu'minu maka orang nang imankeun ya kufar kabeh fala takunna maka ajana temenan sira Muhammad minal jahilin nabi zalik ikut tetep saking kang bodoh kabeh kalawan mangkono bizalika kalawan
innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'atsuhum summa ilaihi yurja'un. Wallahu a'lamu bimaradi innama yastajibu ing pastine ngaijabah doa ka ing pastine nyubadanan doa ka ing pangundang sira Muhammad ilal imani maring iman sapaung ake kang ngarungu ya ladina kabasima tafahumin wa tibarin kalawan ngarungu narima maham lan ngitibar wal mauta lan utawi pirang-pirang kang mati ayal kufaru tegese pirang-pirang kafir syabahum biim nyarupakeun ya Allah min kufar bihim kalawan mauta fi adami simaing dalam orang nangarungu ya masumiku nangyakeun ya Allah ing mauta iku ya masum nangyakeun ing mauta sapa Allah fil akhirati ing dalam akhirat summa ilaihi yurjaun kari-kari baring Allah balakaden balikeun ya mauta kabayuraduna tegese den balikeun ya mauta kabeh fayujazihim ya amalihim maka bakal ngawalas ya Allah ing kufar atau mauta bi amalihim kalawan pirang-pirang pagaweanane mauta. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. Allahu a'lamu bimaradi wa qululan ngucap ya ail kufaru maka tegese pirang sapa pirang-pirang kufar maka laula ing lapan laula amun oranana ayahala nata oranana nuzila den turunkeun alaihi ngatasi Muhammad apa ayatun rabbi kang tetep saking pangeranna Muhammad kana ketika ya onta wal aso lan teteken wal maidatilan rampadan kul ngucap sira Muhammad lahum kadue kufar maka innallaha qadirun ala ayyunazila ing satuna Allah iku kang maha kawasa ing atasen tanurunkeun ya Allah bitasydid wa takhfif kalawan den tasdidan lan den entengaken saking tasdid ayyunazila atau ayyunzila ayatan ing ayat mimma qataru saking barang kang gawe-gawe ya kufar maka walakin akrahum lan tetapine apa akeh ya kufar ta iku la ya'lamuna ora weruh ya kufar kabeh anna nuzulaha ing satuhune turune aya balaun azimun iku cocoba balaun iku cocoba alaihim ing atase kufar liwujudihi laikihim kena wajib dan rusak ke kufar in jahaduha lamun angasa kufar kabeh ing ayat masih keneh nyaritakeun tentang pelecehan kufar-kufar Mekah terhadap Kangjeng Nabi. Dakwah nu dianjurkeun ku Gusti Allah ternyata horenganan diterima dengan pelecehan anu luar biasa. Penghinaan terhadap Kangjeng Nabi anu pohara bahkan sampai pengkhianatan, penganiayaan. Lain sekadar diomong tapi diciduhan, lain sekadar diciruhan tapi dibubat babet dibanting Kangjeng Nabi, lain sekadar dibanting tapi Kangjeng Nabi teh diperangan dek dibuluh Kangjeng Nabi. Itulah dakwah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyeri Kangjeng Nabi dibere mukjizat Al-Qur'an tapi horeng ternyata kos kitu menghadapi musuh-musuh Allah, menghadapi kufar-kufar Mekah tekos itu. Atuh komo urang mah ulama boro-boro mukjizat tamah khusus ke para nabi, karomah dibikeun ka para wali, maunah dipikeun para ka para ulama sholihin sholih. Urang mah atuh ieu pangkat teh lagi eueuh gan sabaca macana be Al-Qur'an teh teu teurak malah ngagelok jadi Golkar. Ngagelok tuh lain ngadakwahan Golkar endahan milu larut di ditu eta pan salah eta kositi Golkar teh biangna kesalahan kudu nama kiai galelempeng sa teu mampu atuh masing-masing bae
nu mampu na bae urang lempengkeun teu mampu atuh ayo bae ja urang sanagara ieu nyana-nyana urang-urang urang mah tuh urang ngaji lempengkeun nyana satungtung bisa teu bisa atuh antep ke kunaon jadi milu heran teh kiai atuh henteu teh janang Allah ieu meureun manan kitu ge kiai nenek diguburuskeun ka neraka jahanam meureun bas wah cenah kiai sombong amat ya emang kudu disombongan kiai gitu mah sebab atuh teh menyangsarakeun umat nya nu boga mobil haju ngajakan teu bener ka umat piingplan pan hanya sekedar mobil atau sebuah bangunan pondok pesantren umat jadi bimbang umat jadi piingplan ieu kemana cek umat gara-gara nyana ku nafsuna lain neraka sih naon kalau sombong cenah kiai jen aing mah sombong enteng bisa sombong ye sombong amat kajen sakaing kajen ai gerget jasa aduh masya Allah tah Kangjeng Nabi dakwah diberi Al-Quran ngajak mangeranan teh ulah ka Lata ka Uzza ka Manat Mangeran teh ulah ka Tritunggal Yesus Kristus Bunda Maria lain eta Pangeran teh lain matahari Pangeran teh lain kayu lain batu lain manusia lain tahta lain harta lain kerajaan Allah alladzi khalaqas samawati wal dakwah Kangjeng Nabi teh eta tah ngajakan mangeranan ka Allah nyembah ka Allah bersyariat sesuai jeung aturan Al-Qur'anul Karim nu kuari geus dikemas ku Kangjeng Nabi dikemas ku para ulama eta ta dakwah urang teh nuturkeun Kangjeng Nabi kuari kitu lain haju urang ancul-anculan di jero nu teu pararuh cenah moal meunang umat geunteng asal urang mah diridon ku Gusti Allah titik geus sakitu ya mobil moal dibawa pannyana sok caramah imah gedong moal digandong eta pan sok dikara itu kitu teh nyana nu caramah nyana nu hayang heran aing mah Masya Allah nyana nu cara mah gitu nyana nu neangan blon teh coba ya Allah tapi ente nu Golkar mah jangan ente nu Golkar doang eueuh nu asup ka Golkar haju tasawuf eueuh ja teh ngan coba di kiai Golkar kiai asup ka Golkar haju tasawuf eueuh cenah aya kiai kabalinger tah mah di Golkar si tasawuf lain hayu geura kedukan Masya Allah iya Kangjeng Nabi dakwah teh terus umata ngeri Kangjeng Nabi teh lantaran dihina mat geus ulah loba omong mat segala pangeran teu kadeuleu segala naon lah alladzi khalaqas samawati wal ard alladzi khalaqas samawati wal ard geus nu aya bae mat ulah hese-hese tah mata Uzza tah sembah tah eta pan pangeran karuhun urang mage neangan hese deui pangeran segala teu kadeuleu segala naon lah nu aya ge eta nya teu mampuna naon komun eueuh meureun ih cak Kangjeng Nabi lain kitu ieu dunya nangieun Allah geus urang teh nangieun Allah geus urang nyembah ka Allah engke urang bakalna ieu dibaotkeun kiamat engke bakal dipanggil ku Allah dah omong jasa karak budak kamari gak ada harus uyah geus loba omong hakanan geus ya uyah Masya Allah jadi penghinaan terhadap Kangjeng seperti eta lah ngeri Kangjeng Nabi diberilah contoh ku Gusti Allah Muhammad sabar ulah haju nyeri lantaran Nabi nu baheula Rasul nu baheula nu ku aing diutus sarua dihina-hina ku kaum can sabaraha eta mah sakitu mah hayu terus bae tuh kitulah Kangjeng Nabi terus bae terus lah mad kieu mad lamun bener sia jadi utusan pangeran utusan Allah ulah sakadar Quran atuh mad padahal di hateletik mah eta Quran hebat jasa cak eta Quran mantep jasa ngadenge Quran eueuh nu teu ngaleket teh kabeh ge ngaleket teh ya Allah ya Rabbi nikmat indah Al-Quran mah mun kurang dibaca coba ge ngeunaheun jasa nikmat jasa Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim him gitu kabeh kantungtuna
Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira abahum litunzira qauman ma litunzira ketalaran mana cek emang henteu aya tah takos kitu tah jadi ngeunaheun tah tungtungna coba ge Quran mah kari itu bae. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Tu tadi ge Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja kadituna hasana. Tuh. Jadi kitu tah Quran mah ngeunaheun. Nyana ge Abu Jahal babat bisaan-bisaan teuing nya. Sakola henteu, nyana mah masantren henteu. Kadang ge guguru henteu, ngaguru henteu, ulah guguru mah kagade tuh ka Gunung Kawi kade. Yang henteu, tapi pan bisaan kitu. Ngeunaheun kadang ge na Quran sok surat naon deui ge bakal ngeunaheun bae. Tuh nya Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ro bae ta tungtuna. Ro. Koma eta mah surat sok dibaca teh. Kitu alif lam non kitu hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira inna hadaynahu as-sabila imma shakira wa imma kafura inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira innal abrara yashrabuna min kasin kana mizajuha kafura ayna yashbiha ibadullahi yufajjiruna tafjira yufuna bin nadhi rakabe. Sia heran ya kakar kadenge pan. Baca Quran tilopan. Rokabe itu. Gilaan mana? Geus panghandap-handapna geus. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Sin kabeh min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nirahin sin kabeh. Abu Jahal kayak keur ngalamun mah bisa anta budak. Hebat sebenarnya mah. Aya teh aing ge sebenarnya nurut ka sia. Ngan mah nya pan aing mah pan tokoh. Sia tuh aing mah bangsawan, ku batur geus di buyak-buyak pan aing mah tuh buyak Abu Jahal. Mah aing kudu nurut ka sia. Eta aya gengsi tah. Ya teletik teh kamari geus diceritakeun. Aya kamari kieu terus bae cak Gusti Allah. Rasul baheula Nabi nu baheula ge dibarohongkeun bahkan dianiaya terus bae lanan terus kangjeng sugan ieu nu ngaran Abu Jahal tentrem hatena lindeu ternyata beuki parah nyana ngahihileudan ka urang Mekah sia de besi aya Muhammad dakwah besi aya Muhammad gajakan sangkilang nyana ngeunaheun bahasana boga mukjizat Al-Quran cak jana ulah wakan narurutnya sak tungtung mama encan mah Abu Jahal nggak mamakeun sorangan ya nama kos Kiai Golkar teu dan dokter Andas atuh Kiai aing nang hese-hese teu mak teu daekeun Kiai Golkar disebut Mang Haji ditanya Mang Haji ke mana teu dari mana ditanya ku pemajikan itu batur nanya teh Mang Haji emang kunaon Kiai atuh Kiai Golkar bagus gitu, tolol tak Kiai. Dia tuh biasa bae waya Mang Haji, waya Mamang, atuh waya ngaran, atuh nanya ieu. Dan jelema teh sesuai jeung kanyahonyana. Mang, kemana Mang? Oh ka dieu ye, atuh biasa pira nanya. Atuh nyana nanya, "Den, mana Den?" Padahal Kiai Udin eta. "Den, kemana Den?" Oh ka dieu ye. Eta nu lain Golkar mah biasa bae. Komo di Kiai, kemana Kiai? Nah, nu Kiai lain Golkar mah ulah lain Kiai kula mah. Biasa bae sih usah di lain kadang-kadang gitu ngenteu ngomong mah di hate bae tapi Kiai Golkar Mang kemana Mang Haji kemana liwat bae kan majikanana Noel atuh geus liwat tadi batur nanya sih lain jawab Mang Haji kadenge emang urang bi kan Kiai urang di Golkar geus di mama-mama kunyana teh di Kiai sial jasa kadanan bura bere mah jujur tungtungna Kula pernah ceramah kayak di daerah kayak tempat guys
anak embungeun teu heula cek ulah budak kene ieu dinya becet teu heula teu wau di Jakarta geus beberes ju beres eta kori ajunyana tah kiai di Jakarta eta teu disebut dokter andesna teu disebut dokter andesna nya na kieu dokter andes nya ada tuh nggak kesebut dokter andesnya oh iya mohon maaf oke iya tuh dapat capek-capek cari dokter andes nggak disebut-sebut kula serius sial ate kiai lawan aing panderi beak sia kuai je cek nya mah naon meureun atuh sakali mah teu disebut dokter andes atuh mentek naon ku kuai mah disia-sia mun aing panderi mah sia datang ka mana pangkat kakiaian sia ji cenah ka aing marah tuh teu wau ieu teh tadina ge ceknya nama aing lain jawara meureun. Eta aya pernah terjadi eta kos kitu teh. Masyaallah, masyaallah. Jadi kula ngobrol lahirna, ngobrol kiai kegiatannya di mana? Saya penasehat di istana. Oh, paingan ya budaknya. Jadi kos ke pikiran nah. Ye, Kangjeng Nabi mah terus baik. Terus dakwah makin menjadi-jadi Abu Jahal teh mengkolna mengona keul nganiayana merodna luar biasa sementara Kangjeng Nabi nyongsrong jasa hayang supaya ahli Mekah teh iman ka Allah iman ka anjeunna bahwa anjeunna diangkat sebagai Rasul Allah ituna embung jasa ka Kangjeng Nabi nurut Kangjeng Nabi hayang jasa itu supaya nurut coba eta pan pakia-kia tama percis kos urang Cikupa bogoh ke artis dak embungeun nya nana hayangeun datang ka edan atuh eta geus kitu ai pak embung-embung mah deres ieu mah nu hiji hayang itu embung edan banda mah Kangjeng Nabi hayang jasa ahli Mekah supaya nyahoeun, supaya apaleun, supaya caang hatena bahwa pangeran teh Allah bahwa dirina diangkat sebagai rasul. Sementara ahli Mekah nu dikekentongan ku Abu Jahal teh embungeun jasa nurut ka Kangjeng Nabi atupan Paji Injin. Nah bahasa mana teh Paji Injin sia? Nyaho sia Paji Injin eta. Terus saya tapi Kangjeng Nabi jaga istinasehatan ku Gusti Allah Gusti Allah wa qad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna wa la mubaddila li kalimatillahi wa laqad ja'aka min naba'il mursalin leles atakan ingat ka Kangjeng Nabi Isa diusir ingat ka Kangjeng Nabi Musa, ingat ka Kangjeng Nabi Daud, Kangjeng Nabi Sulaiman dan nabi-nabi nu baraheula. Oh, tenang. Dakwah we terus. Terus Kangjeng Nabi dakwah. Lantaran Kangjeng Nabi terus-terusan panggil mat ka dieu. Sia lamun deuk dakwah, ulah sakadar Quran mukjizat. Kayak gitu. Dele kaluhur kaditu atuh ya Kangjeng Nabi Soleh mujizatna dibere onta Kangjeng Nabi Musa dibere tungked Kangjeng Nabi Isa turun rampadan tis langit kahandap kasaksian ku kabehan tah eta tahta nu kos kararitu tah coba sia mad lamun bener sia utusan Allah perintah kaditu ka Allah supaya kadele ku mata aing wabehan ya neule ai kitu mah aya takadeule bukti bahwa eta teh bener-bener mukjizat model kos kitu kami ge geus mahara rese ieu mah Quran mukjizat teh coba eta teu nyeri kumaha neuk teu nyeri kumaha masyaallah teh bareng geus diomong kitu Kangjeng Nabi langsung asup deui ka jero manah cek Kangjeng Nabi pohara amat ya si umat terus-terusan didakwahan atas perintah Gusti Allah teh horeng lain narurut malah nang tangan hayang timbul deui datang deui didatangkeun mukjizat anu leuwih tibatan eta hayang kadeuleu kaistimewaanna nyomsrong Kangjeng hayang Kangjeng Nabi ge menta bae kitu ka Allah ye sugan dibere naon mun Kangjeng Nabi Musa eta tungkedna dibuat langkon jadi orai segitu gedena
lamun Kangjeng Nabi Isa dituntut ku masyarakatna ku umatna hayang aya rampadan turun ti surga kadeuleupan ku kabehan wong. Lamun Kangjeng Nabi Saleh eta teh boga mukjizat teh itu onta. Tah Kangjeng Nabi ge hayang nundukeun umat Mekah, kafir Mekah hayang kena tunduk supaya tunduk teh meureun kudu menta ka Allah yeuh. Mukjizat anu leuwih tibatan Quran supaya kadeuleuh naon be eta teh can dibere Kangjeng Nabi teh can leungeun ngagenyai can dibere mukjizat ieu dina ramo tarun ieu maka karak awalan dakwah pamenta nu di akhir teh apan patopoe turun beulah maca syahadat can ieu kakarak itu nyongsrong Kangjeng Nabi hayang amat turun ayat mentak sababna turun ayat ieu tadina aya seorang sahabat ngaran Harits bin Amir bin Naufal bin Abdul Manaf sumping ka Kangjeng beserta para golongan di kaum Quraisy ngomongna nyana kitu qalu ya Muhammad i'tina bi ayatin min indillah kama kanatil anbiya. Hei Muhammad, coba datangkan tanda-tanda kebesaran Allah berupa naon be sakumaha para nabi nu baheula didatangkeun mukjizat anu pohara ku Gusti Allah. Coba buktikeun ku ari. Kanjeng Nabi nyongsong hayang ya supaya iman, maksudna supaya iman. Turun ayat. Wa in kana kabur alaika iraduhum hi Muhammad lamun aya kalakuan kabur alaika eta luar biasa gedena poharana ka anjeun iraduhum mararengokna ngabalir mengkol nukangan ngamusuhan ka anjeun embungeun kana Islam di tengah-tengah kasengserem anjeun hayang nundukeun urang Mekah supaya iman tapi kuari ditangtangan hayang kena turun mukjizat supaya kadeuleuh langsung ku mata beuki pohara nukangan ka anjeun Muhammad cek Gusti Allah fa inistata'ta an tabtagiya nafaqan muntiamah anjeun kawasa nembus bumi anjeun bisa nyieun terowongan di bumi bisa lempang di sapatala fil ardi di jero bumi aw sulaman fis sama atawa anjeun teh bisa hiber ka langit atawa nyieun taraje kadeuleuan ku kafir Mekah trek tah kaistimewaan ti Gusti Allah mun bumi bisa belah anjeun bisa nembus di jero bumi di sapatala bumi sehingga nyahoeun kafir Mekah bahwa anjeun teh bisa ngalalana lempang di jero bumi dek neangan mukjizat dek neangan ayat atawa anjeun bisa naik melalui tangga kadeuleuan ku urang-urang kafir Mekah teh aya tangga ngan sakadar dicokot plek jadi tangga anjeun naraje naik ka luhur dek neangan dek nyokot mukjizat hiji ayat yang supaya kadeuleuh ka kafir Mekah anu engke anjeun fatatiyahum bi ayatin maka bakal nyampekeun ayat ieu hasil di ditu di langit pan anjeun neuleuh kaula naik ka langit atawa ieu hasil ti jero bumi lantaran kaula pan dibere bisa nyieun liang ka jero andai kata bisa kos kitu silakeun Muhammad sampekeun ngan tetep bae moal iman tetep bae moal iman lantaran lain di dinya iman mah Muhammad lain di dinya iman mah kurang kumaha Al-Qur'an dek iman mah sabenerna mah tapi lain eta kadeuleuh kumatana tetep teu iman mah henteu bae baheula di zaman Kangjeng Nabi Saleh eta pan onta teh dituntun-tuntun sakitu istimewana kade ieu mah ulah diganggu gugat ulah dianiaya ulah dikumaha-kumaha diharu-biru tapi pan tetep bae teh iman apakah umat Kangjeng Nabi Isa setelah turun rampadan ti langit aju ari iman atuh pan henteu bae apakah eta barang Kangjeng Nabi Musa alaihi salam boga itek dibalangkeun jadi orai aju arariman umat henteu ieu ge anjeun ge lamun teh mah bisa bae ka langit kadeuleuh nyokot ayat bisa ka jero bumi nyieun liang bisa nyokot ayat sampekeun tah
hasil model kos kitu tetep bae moal iman Muhammad ulah hayang kos kitu Muhammad hiji ku kaula moal dibere kawasa kos kitu keun bae anjeun mah dakwah bae dina harti annaka la tastati'u dzalik fasbir hatta yahkum Allah sabar bae laksanakeun dakwah terus hingga turun keputusan Allah subhanahu wa ta'ala ya Muhammad cak si Allah walau sya'allahu la jama'ahum 'alal huda lamun Allah ngersakeun atuh ku Gusti Allah dihijikeun wae kalau pitud kudu make anjeun langit nangieun kaula bumi nangieun kaula manusia nangieun kaula kabeh nangieun kaula mun kula ngersakeun atuh geus kudu make anjeun ya budak iman ka aing kabeh atuh ya kumaha ieu atuh kumaha ieu cak Gusti Allah ngan aing teu ngersakeun ndek neuleuh datang ka mana kegigihan dakwah anjeun jeung datang ka mana kabangkawarahan urang Mekah can sakumaha ieu mah Muhammad terus kang yang Nabi dakwah terus walakin lam yasha dzalik ngan aing teu ngersakeun ndek neuleuh anjeun datang ka mana dakwah teh jeung deuk neuleuh kebangkarahan ku per Mekah lain sakadar kuari man cak Gusti Allah jang deuleuheun engke di tahun 2013 tahun 2012 urang Cikupa supaya ngadenge urang Ketos urang Kendal urang Pasar Kemis urang Cilongok Onam teh masa bodoh lah supaya ngadenge sejarah anjeun kegigihan anjeun supaya nyaho sejarah anjeun keistimewaan anjeun pantang mundur dicaci dimaki diciduhan diusir supaya kanyahoan ku umat kebangkawarahan kafir Mekah menganiaya seorang Rasul Allah supaya kiai engke di tahun 2012 ulah suka Golkar itu kos gitu kan gak Golkar atuh supaya terus gigih pantang mundur terus dakwah panjerkeun agama Allah pahit pasti kakarak diomongkeun mah ulah sok sedih kakarak teh diondang ngariung ku tatangga jeung teuing kajen teuing di ditu aya raramean aing mah aing teu kadeuleuk kiai meureun pan aing kiai teu kaondang batur mah baraling marawa berkat aya aing mah diondang henteu ulah kajeun tah mah sediheuna mah teu kiai ku sakitu bae terus bae terus dakwah terus ajakan konsepna ikhlas lillahi ta'ala mun aya batur dakwah alhamdulillah bisaan aing henteu bisa dukung mun aya batur mantep masya Allah alhamdulillahirabbil alamin nyana mah hebat jasa segala rupa bisa doakeun lain kieu si eta diondang di dona aing henteu goblok beureun atuh aing teu kabeuli Innova si eta mah geus kabeuli deui ih tah si kiai kunaon deuleuana kadinya bae bareng tanjurkeun agama Allah urusan kos kitu mah tama geus anggeus Allah mere di Lauhil Mahfuz geus aya tulisanna geus anggeus diudang-udang ku urang lain milik urang mah moal cicing bae urang dimiskinkeun ku Allah sedang bae cicing bae urang disugikeun ku Gusti Allah atuh sugih bae geus anggeus jadi masing-masing ieu manusia teh pembagian hartana geus anggeus urang can lahir geus aya di dituna bakal kitu atuh deuk naon make jadi hasud geus anggeus si pembagian harta teh geus anggeus si eta tahun sakitu lahir maotna sakitu salila hirupna kitu bogana ngan sapeda kempes doang saya tulisanana geus aya tulisanana deuk kumaha tuh si eta tahun sakitu lahirna magahan ngaji apruk-aprukan gege bogana ngan datang ke sekupi doang saya tulisanana geus anggeus bakal boga sawahna sakitu jadi teh pembagian harta teh baheula di alam arwah geus rapi atuh kuari kunaon bake hasud geus rapi geus jadi moal anu kurang moal anu leuwih atuh kumaha deui geus dibagi ku Gusti Allah tinggal ngalaksanakeun dakwahna urang dakwah bisa amil doang jeung jurumnya dakwahkeun ka mamana ge amil bae jeung jurumnya diondang ngariung ge ilamanna lawamila bae pas muludan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam i'lam annal awamila fin nahwi mi'atu amilin ternyata amil eta aya 100
jumlah anak bagi dua, labziyatun wa ma'nawiyatun, hiji amil labzi, kedua amil bangsa manawi. Labziyatun minah cak masyarakat euy muludan ieu mah ke tenang heula engke ge aya atuh bisa amil bae engke cak masyarakat teh ulah diondang deui nya mah ilam deui ajeun bisa da sakitu kula mah inget ka Saleh bae ta Saleh dirinya di mana di Pangodokan. Baheula sok diajak-ajak ku Abah, hayu muludan daerah Jaban, Abah mah panderi ge kaya waktu ngomong ge waktu teu tah kakolotnakeun ka dieu. Keur ngora ge kitu bae. Saleh teh sok aya bae inget bae. Ceramah di Pasar Kemis tadi di Haji Suud, kula kadedelekeun bae. Rukun salat 6. Rukun salat tidak kurang tidak lebih 6. Katukang 6. Terus dibejakeun hiji-hijina beres diajak tadi ke Masjid Gelam Haji Muhammad Nur baheula tadi geram teh aya tadi dinya Pak Saleh terus ceramah deh saudara-saudara sekalian rukun wudu 6 ya ini ada 6 hati-hati kalau nanti ada orang yang membawa paham rukun wudu itu 7 sesat atau dikurangi menjadi 3 lebih sesat lagi 6 diondang deui ka ditu ka Cilongok Gandu ngilu deui kula aya deui Saleh dulur-dulur saudara-saudara rukun wudu 6 sakula ieu mah asana ieu bae bener bae di Cilongok di dieu sarua bae di dieu ieu pas di majelis ieu baheula zaman Abah aya nyana jangkung jelemane saudara-saudara di pengajian hati-hati rukun wudu 6 tapi kapake bae datang ka kuari terkenang bae pas katerep aya Saleh pasti rukun wudu deui ya aduh masalah tapi hirup eta baheula di Pasar Kemis mah bener diondang teh ka Gelam diondang teh ka Gembor hirup ieu mah lain lalagaan muludan Rajaban teh lain kuari bae di daerah dieu mah kula keur leutik teh kan baheula mah leumpang katerep kemudian kadija ka waru di waru ge sababaraha masjid ngan asa baheula mah lain ngomong muludan teh lain ngomong terus datang ka etek sagala ka ditu ka etek terus ka kawaron muludan teh santri teh asal di bulan mulud teu masak santri mah berkat ambalaya ku harajasa muludan teh baheula mah jasa kanggeus dipanggul ku santri teh jadi bener-bener muludan teh karasa ruhanina aya atuh beteng nage pohan kuari mah ceramah datang ke jam 2 balik mawa aqua nah santri gaya nu utah datang ke pondok kunaon sia lapar aing tas muludan sia lapar atuh berkatan cek cenah teh kan dibere huahehe doang tuh aqua mah tuh loba di dieu ge cek cenah teh tah di mana tah deket masjid cai satelit naon bedana jeung kurang berkat jadi cenah kieu mah berarti hayang berkat lain hayang berkat ngabandingkeun zaman baheula jeung zaman kuari jelemana teu pati palalinter hormat ka kiai ajung atuh ngajina ge asal beres tas maca ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ngomong teu saurang nyaritakeun eta beres manggul satu pohara jasa geus muludan teh magnetna teh gede kuari waktu muludan teh sekarang itu baik berkata teh Muhammad andai kata anjeun mampu kasapatala mampu kaluhur langit dek nyokot ayat jang nembongkeun ka ahli Mekah supaya iman laksanakeun ku anjeun tapi anjeun moal mampu kos kitu ge jaku kaula teh dibere kamampuan geus ku ari mah sabar bae hatta sehingga datang hukum ti kaula cek Gusti Allah jalamun aing nu agung ngersakeun kudu iman kabehan atuh aing ge atuh moal hese capek ja aing mah mampu ngan aing hayang ningali cek Gusti Allah datang ka mana kagigihan anjeun sebagai rasul aing jeung hayang nyaho jeung datang ka mana ka buang kawarahan kafir-kafir rentang kana ayat-ayat aing ieu teh lain jang sakadar kuari tembongan deleueun jang umat-umat nu baraheula sebab engke anjeun bakal maot tata dituruskeun ku para ulama geus aing mere kapan engke bakal ngecek Gusti Allah al ulama warasatul anbiya
manjeun maot teh teu ninggalkeun pabrik, anjeun maot teu ninggalkeun ladang, anjeun maot teu ninggalkeun berbagai harta, nu ditinggalkeun ku anjeun teh papan ilmu anjeun, diteruskeun ku para ulama. Engke ulama teh nyadap kana carita anjeun tuh nabi urang nu ku urang dituturkeun dakwah teh sakitu ge mawa mukjizat geuning diciduhan, geuning dilecehkeun, atuh urang mah kakaraksa kieu terus bae tah supaya dideuleu engke ku umat-umat di akhir, ku ulama-ulama di akhir tah jang contoheun teh supaya kadeuleu bangka warahna kafir nganiaya ka anjeun Muhammad. Oh jaheul ulah juga gelok. Fala takunanna minal jahilin. Betul lamun anjeun haju ngarasulama Muhammad diangkat jadi utusan kaula cek Gusti Allah kakarak sakitu bae ge haju anjeun teh DP hayang diturunkeun ayat deui nembus ka taneuh naek ka luhur langit. Atuh eta mah kos kitu mah poho kana kersaning aing tama Muhammad. Lamun poho kana kersaning aing, poho kana mae Syiah aing, atuh anjeun teh sarua jeung nu bodo atuh berarti tama aya ge nu bodo, tama nu kos kitu mah pan anjeun mah pilihan kaula cek Gusti Allah. Geus ulah akur jeung nu bodo. Fala takunanna minal jahilin. Maka ulah anjeun atuh ulah aya anjeun Muhammad tergolong-golongan anu bararodo. Nu bodo teh kumaha? Nu bodo mah kos kitu dianiaya, diciduhan, dilepehan, diomongkeun haju bae poho kana kersaning aing panang aing kabeh ge anjeun kos kitu teh nang aing, umat kos kitu teh nang aing, kafir kos kitu teh nang aing. Atuh lamun sakira-kira ku aing dihijikeun supaya beunang jadi boga pituduh mah atuh gampang jasa. Eta mah kumaha kersaning aing geus tugas si anjeun mah Muhammad dakwah. Adapun daek jeung teu daek lain urusan aja, urusan kula cek Gusti Allah. Kumaha kersaning aing. Kakarak empeh Kanjeng Nabi. Oh jaheul. Ya. Muhammad. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Teu aya lian jelema-jelema anu nyumbadanan ka pangundang anjeun, anu ngaijabah kana pangundang anjeun ka ajakan anjeun. Jelema anu nuturkeun ka ajakan anjeun mah, jelema anu manut ka ajakan anjeun mah. Eueuh deui, iwati alladzina yasma'una, jelema anu ngadarengekeun ka omongan anjeun. Ngadenge teh lain sakadar ngadenge tapi simata pahumin wa tibarin. Ngadenge nu bener-bener sampaikeun ka detail paham jeung dijadikeun itibar. Di mana-mana anjeun dakwah kemudian ngadenge nuturkeun ka anjeun engke ge aya tata nu kitu. Jelas nu bakal nuturkeun ka anjeun, nu bakal siap dakwah jeung anjeun, nu bakal siap ngabantu anjeun, nu kena dakwah anjeun jelema nu ngadenge ka anjeun. Datang ka kuari kitu bae kiai dakwah teh anu ngamusuhan loba nu ngadenge aya. Jelema anu manut loba, anu buang ka warah geus bisa tukangeun nyana atuh loba. Nu mata kula kudu nyeri hate. Sapangkat Kangjeng Nabi bae ge teu milu kabeh ka Kangjeng Nabi atuh komo urang. Geus sakieu ge geus alhamdulillah. Nu mantak pangistimewa da kiai teh nu bersyukur. Syukurna kiai mah kieu cek Tuan Syekh Abdul Qadir. Ketika manehanana ngaji alhamdulillah Gusti abdi mah syukur hiji dibere bisa ku Gusti, kadua dibere didarengekeun, katilu ieu nu paling anugerah mah antara kula jeung nu ngadengekeun teh sarua pada dibere taufik jeung hidayah. Tah syukurna kiai teh kos kitu tah. Ketika dak anu ngomongkeun kudu syukur cek Tuan Syekh Abdul Qadir. Mun aya kiai haju diaromongkeun, ku jawara diomongkeun, ku lurah diomongkeun, ku camat diomongkeun, ku pangsa kiai-kiai diomongkeun. Alhamdulillah, syukuran. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebab naon? Loba dosa di awak nu moal beak lamun lain diomongkeun batur. Aya dosa-dosa nu kuduna beakna diomongkeun ku batur. Nu batak kula mah sok nitah, rah. Omongkeun aing Gusti atuh. Omongkeun aing, abeh aing beak ke aing ka sorga sia mah ka neraka. Bersyukur kieu deuk di mana aya sempadanana eueuh kiai mah. Kiai Allah mah selalu bersyukur ka Gusti Allah. Jadi di luhur syukuran nu biasa. Bersyukur teh lain sakadar bersyukur bisa ngaji,
bersyukur dibere bisa jeung dibere nyambung tah eta teh kabehan syukuran ku anjeun. Anjeunna bisa ngomong bisa nyampekeun, jelema bisa ngadengekeun jeung bisa make, tah di luhur eta teh nang Allah. Syukuran ka Allah nu geus ngajadikeun anjeun jeung masyarakat seperti kitu. Mantak moal aya kumaha jeung nu sugih akur bae janang Allah. Daek ngajina nu sugih teh nang Allah, daek ngajina pejabat teh nang Allah, daek ngajina nu susah teh nang Allah, daek ngajina jawara menang Allah. Lamun ku urang di aku balik deui gitu. Asal urang aku beta nang aing ta nyana ngaji teh ta teh ngadengekeun aing kaharti asana aing. Asana engke ge saminggu, 2 minggu, 3 minggu geus mah. Asal di aku bacak Tuan Syekh Abdul Qadir, asal di aku nang urang teu darekeun ngaji. Tapi lain nang aing, nang Allah aing nage bisa ngomong jeung bisa ilmu teh nang Allah. Geus aing mah sakadar alat Allah, aing dijadikeun alat Allah, satungtung ku Allah dijadikeun alat Allah. Tah jelema teh ku alat Allah. Eta teh daraekeun, geus aing bersyukurna ka Gusti Allah. Lain nyukuran sorangan, nyukuran itu nage terus jadi syukuranna kakabehan. Geus alhamdulillah, mata akur bae ge jeung sabaraha jeung saha-saha ge. Datang jelema ngora keneh lalaki, alhamdulillah tanya. Datang aki-aki tanya. Datang nini tanya. Datang gadis, atuh nini bae ditanya tuh kumaha gadis. Akur bae, hartina akur bae kena ka dituna. Musbal aya naon? Sebab naon? Bersyukurna langsung ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyukuran diri dibere bisa. Anu hebat salat ge pergi tuh salat teh. Urang salat Allahu Akbar. Urang mah kakarak datang ka ngahartikeun babacaan urang lain jore bagus. Eta teh geus aya peningkatan ngaranna. Begitu urang baca bismillahirrahmanirrahim kalawan nyebut jenengan Allah anu Maha Rahman Maha Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin sadaya puji eta tentu ka Allah nu mangeranan alam kabeh. Eta mah urang jadi penerjemah ngaranna ku situ. Engkena tungtungna sadaqallahu maha besar Allah. Berarti sholat ini diterjemahkan oleh saya. Nah, eta kos gitu terjemah bagus. Eta saya peningkatan. Naik dari saya tiga lain eta. Eta mah geus biasa santri mah tah ngamaknaan kos kitu mah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngarasakeun maca kalam Allah. Teu sakabeh jelema bisa maca kalam Allah. Berateun batur mah tapi ieu kaula mah dibere ku Allah tanaga lisan kabeh dibere bisa tah ukuran eta. Naik deui saeutik lain eta. Ku Gusti ieu keur dijadikeun wayang. Kumaha wayang? Wayang mah teu daya teu upaya, nyileuk dicileukeun ku dalang, tungkul ditungkulkeun ku dalang, isuk pagetu mah diasupkeun ka sigotaka. Beak geus kabeh. Geus teu daya teu upaya sapira wayang, urang teh terasa wayang. Ngan eta mah lain ucap tah mah kos itu perasaan. Geus ieu mah ngajina geus ngaji rasa. Allahu Akbar teh maknana lain Allah nu agung. Tapi geus hese gamanana tah geus terbiasa tah mah ngaji sapina. Geus Allahu Akbar teh nu kabayang Allah nu keur ngagerakeun urang, sungut urang maca Allah, leungeun urang takbir, awak urang ieu nangtung. Tah eta teh geus lain kudu dikitu-kitu. Ngan eta mah terjemahanana bakating ku deukeut jasa jeung Allah. Allahu Akbar. Geus leungit Allah nu maha agung mah. Lantaran geus aya dihareup. Urang teh lamun nyuratan ka kabogoh ku ari teh. Engkau adalah kekasihku tercantik di dunia. Tidak tahan aku ketika aku memandang wajahmu. Terik matahari yang panas menyengat ketika aku melihat wajahmu teduh rasanya. Pohara jasa berjuta bintang di langit satu yang bercahaya. Masya Allah. Wassalam Jeki. Dibaca kok itu ngaleket teh eta bisa teh asa jauh jeung nyana. Jauh teh jeung bebene, urang bisa kos kitu. Ketika urang hareup-hareupan jeung bebene, wajahmu ditolol atuh. Geus lain ulah-ulah geus wajahmu geus deket mah toel. Geus toel, geus ulah wajahmu kuari mah geus. Geus bae langsung toel, urang lagi peureum ge ditoel-toel terus. Geus lain wayah ngomong. Lamun jauh urang ngomong. Lamun deket ba atuh geus sulit aku berbicara di hadapanmu.
Tidak ada yang dapat kukatakan isi hatiku. Andai kata engkau bongkar, engkau belek, ini di hatimu hanya ada bibirmu. Waduh, suara jasa panetan. Oh, nislah terus tidak ada kata-kata yang patut diucapkan di hadapanmu kecuali hanya ragapan-ragapan. Ya keur carita jauh mah orang bisa jeung surat, deket mah teu bisa. Entah bisa orang di jauh mah di jauh, santri ge kukara sok kadenge. Halo, Sarwiti I love you. Coba deketkeun ta awewena. Tek ceuli datang ka bisa. Aku cinta padamu. Wow, galedeg sing gelger. Moal bisa. Tak ieu ge ka Allah, nu jauh bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Terjemahkeun ku hate. Terus Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin terjemahkeun ku hate jauh jeung Allah. Masih jauh. Amun deket mah sia naonan cek Allah. Atuh aing aya di diri sia sih. Sia make jeung alhamdulillahan. Allahu akbar atuh geus nyaho aing akbar ku sia kunaon disebut. Aju kumaha atuh? Atuh lah disebut atuh sia aing geus aya di dinya. Mentak salat teh beda. Atuh kos kitu mikung ngaranna. Anu mantak tetep syariat ngan geus liwat ti syariat alamna kuali geus alam thariqah. Geus salat lagi geus lain deui asa aya Allah teh Allahu akbar geus lain Allah nu maha agung. Geus hese eta mah hese diterjemahkeun adalah sebab salat perasaan. Kamari keur di syariat nyana Allah yang maha besar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, maha suci Tuhanku yang maha agung. Eta mah terjemahan. Ketika jauh jeung Allah pasti kos kitu. Ketika geus deket jasa jeung Allah. Wa nahnu aqrabu min hablil warid. Asa kadeuleu Allah teh. Kamari mah asa dideuleukeun. Kamari mah asa neuleu. Aya asa dideuleukeun mah jauh kene ieu asa neuleu ka Allah teh. Deuleu ka Allah. Emang deuleu ka Allah kumaha? Apana aya asma sifatna. Aina lezatna mangke urang edan moal kuat Kangjeng Nabi Musa ge neuk neuleuh Gusti Allah di Gunung Tursina eta teh lain edan-edan teh sakar ngaranna sakar teh fana ngaranna poho tina dunya inget ngan ka Allah doang fana ngaranna tah kuari ge kuari urang tah lamun luhur pangkat kos kitu bae ketika salat teh Allahu akbar geus hese jaritakeunana terus babacaan teh asa ditungtun ku Allah asa Allah bae ieu mah keur carita deketna ka Gusti Allah. Nah iyalah innama yastajibul ladzina yasma'un Muhammad eueuh deui anu bakal ngaijabah kana pangadak anjeun sehingga nyana jadi iman ka anjeun iman ka kaula. Alladzina yasma'una jelema nu ngadarangekeun setelah ngadenge terus nyana maham terus nyen itibar nyen contoh leketeh hatena teh oh nu diucapkeun ku Muhammad teh bener pangeran teh Allah alladzi khalaqas samawati wal ardh az-zahir wal batin terus Warrahmanur Rahimul Malikul Qudus Salamul Muminul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir terus eta teh asma-asma Allah ngaranna. Ta ieu Gusti Allah teh kos kitu tah teh. Oh bener Muhammad teh diutus ku Gusti Allah jadi rasul Allah lantaran dibere mukjizat bentukna Al-Qur'an. Digawe naon belajar henteu sakola henteu masantren henteu guguru henteu ngaguru henteu tapi ternyata bisa lamun lain mukjizat moal bisa. Nu mantak mukjizat teh sambarangan teu sakabeh jelema bisa maca Al-Qur'anul Karim. Teu sakabeh jelema dibere mampu maca mukjizat. Teu sakabeh jelema bisa mampu nerangkeun mukjizat. Teu sakabeh jelema ngajelaskeun mukjizat bisa. Lantaran eta mah jelema pilihan Allah. Nah, ieu mukjizat teh lamun urang ngadengekeun urayan Al-Qur'an leket hate al-mujiz teh hartina ngapeskeun. Urang jawara geledegan ngadenge urayan Al-Qur'an eueuh nanaonan horeng awak aing janu gagah mah Gusti Allah janu hebat mah Gusti Allah nu maha kawasa mah Gusti Allah aing gagah sote di lapangan ku batur di jawara-jawara horeng aing inget kana kagagahan Allah mah atuh aing meureunana ieu mah jadi kerak neraka leket
ketika aya kiai pohara jasa ilmuna kemudian ngadenge uraian Al-Qur'an wa ma utitum minal ilmi illa qalila mun hayang nyaho anjeun ilmu Allah mah tah ilmu Kangjeng Nabi Musa bae heulanana nu sakitu hebatna ilmu Kangjeng Nabi Khidir bae nu sakitu hebatna lantaran kahebatanna teh geus hese ngajag-jagna dibandingkeun jeung ilmu Allah mah dibayangkeun ku Gusti Allah aya simeut aju simet sukuna dikalautkeun sanggeus sakitu nyana kaluhur aya ngeclak cai dina suku simet nyakcak deui ka laut cak Kangjeng Nabi Khidir ilmu urang jeung ilmu maneh teh dibandingkeun jeung ilmu Allah mah lir teu beda jeung nu ngeclak dina suku simet ka laut tah laut ilmu Allah ilmu urang mah nu ngeclakna atuh leutik saha lain papahta cak Kangjeng Nabi Khidir geus Kiai profesor dokter anu sakitu hebatna agung ku ilmuna sasar sia mata kaju ka Golkar ge ngarasa agung eta lain dibawa tawadu ka Gusti Allah jatuh daya tuh bae kumatur di kiai-kiai Gusti kudu di kiai-kiai kumatur di buya-buya ih banyak di buya-buya teu meujeuhna Gusti abdi mah di abah-abah atuh abah mah dukun beureung ka dituna lemah di hareupeun Allah wa ma utitum minal ilmi illa qalila endek daon di hareupeun Allah nu dibanggakeun endek naon di hareupeun Allah nu disombongkeun gagah tandingan Gusti Allah ilmu tandingan Gusti Allah orang-orang mah abid orang-orang mah makhluk dibere kieu teh nang Allah nang saha eta tanya hok itu Al-Qur'anul Karim al-mujiz Quran ngapeskeun ka setiap jelema saha bae lamun dek aya uraian Al-Qur'an leket teh ilehat teh Masya Allah eta encan diwirid kakarak diuraikeun geus ngaleket teh wirid ku ari aya awewe nyiduhan ka urang sambat ka nia aya tolol teh budak ceknya na aing teu boga tasbih kao kamarna aing neangan heula ka Cisoka aing Cisoka mah loba ahli hikmat datang ka Kiai Cisoka baca tah قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم ساجد mun siatan sujud di hareupeun aing ulah pajar kaoka wirid ku urang bener waduh mamawa samping Masya Allah mana Ipin eta Al-Quran al-mujiz eta al-mujiz baca ku urang dek perang jeung kafir baca kaf ha ya ain shad ha mim ain sin qaf iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya hayyu ya qayyum nu hirup ba Allah mun abdi geus dihirupan ku Gusti Allah musuh Gusti paehan ter tembak des asa ulah lempeng ka jana bae moal kena ye emang kumaha eta lah Al-Qur'an al-mujiz ku ari mah ulah waka dipake baca bae heulanan lillahi ta'ala ke menghadapi kafir emang di Irak nu mantak urang i Amerika loba nu asup Islam ku ari ribuan emang kunaon gara-garana ditembak ngarebul urang Irak teh nu paeh mah geus gugup paeh loba nu kajadian tembak des cih tembak des tembak deui 3 kali des sini pan sieun ieu teh mah mau lari kemana mun cer ngomong urang mau lari kemana ini negara Irak negara saya kemana kamu lari kelepak pan sieun sok kota senjata kotrek no awas ya dekil ya Masya Allah tidinya lah mencara kurang ampun syahadat baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah tungtun wa asyhadu lain saeutik dongeng Irak teh seperti eta kunaon eta dibaca tah kaf ha ya ain shad ha ngan macana kumaha mah dibaca atuh ku aing itu sia ke garut melulu deui ji atuh Al-Qur'an mendek naon wah pokoknya mantap jasa guys eta Kiai Soleh anu di ditu teh di mana di kitu Madura anu manehanana tapa kemudian dilingker ku daun ku areuy kemudian ku akar
geus 20 tahun pan cicing bae di dinya teh mereka panggihku anak raja ende muriang nu kudu di kitu ngadahar daun tangkal eta nyokot begitu nyokot deuleu ka handap aya jelema eta nah ieu bae dibawa ka ditu dinaon kata disalametkeun poho tak ka daun eta disalametkeun begitu datang ka dia diurusan pan ku anak raja cager padahal can minum daun nu dimaksud teh horenganan lain daun titah neuleuh doang petunjuk Allah lain sadaun-daunna dihandap aya saha eta geus kasimpulanna mah pan eta teh jadi kawin bae ka dinya tah gara-gara daun pan kawin urang masa kitu datang bae pan embung nyana mah pun tapa bae pun dae keur ada jadi kawin mah jadi bae geus kasimpulanna mah nyana ka gunung deui begitu endek nala wudu eueuh cai pan cai ditambai di luhur gunung dai tambah cek urang mah hei cai ka dieu kaula deuk salat naek cai ka luhur teh datang ka kuaripan aya bae di luhur heran dihandap naik ka luhur pan urang mah di luhur ka handap ge teu ngocor-ngocor jauh listrik mati handap ka luhur otak pake naon eta make kaf ha ya ain shad ha mim ain sin qaf iya kana abudu hei cai ka dieu nah kan ya Allah ya Rabb Masya Allah cai dihandap nurut ka luhur teu kaharti ku ieu tah teu kaharti naon eta isi atuh kabeh makhluk Allah ku Allah geus nurut ke batu nurut bae tah Hasan Basri jeung santrina 40 henteu ka Mekah pas jasa pelebah kitu di Irak keneh di Irak teh kebeneran gitu ngendong di imah nini jeung santrina 40 pas dek maghrib cak Hasan Basri coba neangan cai eueuh cai aya ge nini ketok nih kulaan ieu rek salat maghrib ieu eueuh cai di tukangan imah cak di nini tukang ini mah jalma aya geus sumur doang atuh heuh eta parenti nini ngana wudu ya timbaan emang butuh kene timba ya Hasan Basri geus kiai mun kuari mah sejuta umat lah geus eta cek Hasan Basri ni atuh eta mah jero jasa cai ge atuh cek ini kula mah atuh geus ngalawudu ieu timbana mana kula mah geus 30 tahun tilok make timba haju atuh eta bae digerokeun cai ya cek Hasan Basri coba ndek ngalawudu emang jeung santri 40 ya sugan teh mah geus balarisa cak nini cak Hasan Basri ai kiai isin jasa ieu bener bae ai cai kaluhur ye aya Kiai Hasan Basri jeung santri ngalawudu lain ngalawudu ngahaneng bae Kiai Hasan Basri cak jar ini sorangan bae ku hebat-hebat euy aya budak sia ngalawudu ai mama aing mah geus puyang ye ngalaru budak santri dong kobe 40 terakhirnya nah beres salat guys cak Hasan Basri moal jadi aing ka Mekah santri siap 40 nu aya santri nu milu ka Mekah balik ka ditu ka pondok ka imah tanda ka pondok los emang kunaon mama mendek mondok di mana di dia di nini mama de kiai ayo butuh kene katiba mama ieu atuh geus baralik santri tinggal nih ke Hasan Basri gendong di hareupeun imana leutik bacak nini pan eta asa kula Hasan Basri ye pan atuh di dinya we mondok di dieu nih di dieu mah pondok cek teh nini mah sorangan henteu deuk mondok bae di dieu nini ieu tuh mondok teh atuh pan kudu puguh ieu ge puguhkeun hayang naon tuh cek nini teh hayang bisa kos nini gitu tah hirup ente cek nini kalau mah tilok ngagurukeun tuh nu asli mah kos gitu lain dipajang toriko siapa yang mau masuk toriko diharap ke sini pakai mahar seret habek ya kos gitu toriko sih sakumaha surat undangan disebar ke toriko mah bagian batin ngomong ge lamun lain keur nyurahkeun mah wah kecuali penerangan ulah ngabejakeun kula norekat batal eta kos kitu Masya Allah geus bagian batin atuh nek dileungitkeun ria ujub takabur ku ari sombong aing ye torikot Usmaniyah Haji Usman beureun sia mah Ghazaliyah Haji Ghazali beureun ulah we cek nini jatuh ngagurukeun ieu mah jang sorangan henteu nilai mah wayahna bae henteu lah cek nini teh
kula izin ka Allah sakene teh moal ka ngagurukeun kula ge nyaho teh henteu ni kula mah kajian kukuh moal balik nek mondok bae di dieu teh naon teh dek mondok di dieu mangan ulah mawa bekal ulah mawa baju ye pat aya mau bekal kene jeung mau baju mah teh lain dek mondok dek rekreasi sakene bawa balik ka ditu bekal kabeh itu eta dahar pan Allah masugih minta bae ka Allah tawakkal tu ala Allah si eta sok dibabaca cek Hasan Basri ku aing tawakal tu horeng aing mah tawakal na lain tawakal tu ala Allah tawakal tu ala sangu horengan nah dek picun kabeh punyana bekal kabeh picun ku hayang guguru geus bae teh dinya jeung ge kumaha teh kumaha ka Allah bae cek nini atuh ge ieu urang dahar kumaha atuh amun ku Allah dibere dahar ku Allah teh dibere paeh paling ge waduh cek Hasan Basri wah ieu mah guguru tarekat teh kos kitu lain aju tujuan tarekat sugan kabeli Avanza blow on jasa ieu tarekat nu kuari mah teh kula terus bae ge ngomong tarekat sasar sia sasar lain kitu tarekat mah bagian rohani ulah ngomong-ngomong norekat mah kecuali keur ngaji ngabejakeun ge supaya lalempeng bejakeun silsilana bejakeun eta teh supaya kadenge aya nu norekat kita bersama-sama kita zikir tarekat bohong teh kos kitu sasar teu beunang di beja-beja deuleu Ki Asnawi deuleu Ki Abdul Karim deuleu ke Syekh Syambas dirahasiakeun kos kitu mah ka Allah bae ke waktu perang kakarak mararuncul ilmu tidinya disadapna saya dibere ieu dang teh batu dang teh cek lantah khusus gang jadi bom sorangan engke begitu dulu beledu kudu saurang mah dibalangkeun henteu ngabeledu bebeja ka kiai pan teu ngabeledu atuh batu jeung ngabeledu salahna kieu tarekat lah teu kuat langsung ke guru Hasan Basri dia nini maca sholawat etalah dalail ieu jeung poe Jumat ieu poe Sabtu ieu Minggu ieu Senin kabeh bacanya di samping eta ieu baca ieu nu sejen-sejen bebas dibaca eta sahibud dalail teh Abu Hasan Asy-Syadzili baheulana ikir carita kamaziahan di nini maca dalail geus beres dibaca dilempengkeun deui ku nini niatna nu bener cek nini lain kitu waliullah waliatullah nini itu ulah sok hayang sorga aca nini mah jang ngadoana teh lamun aya harta jang kafir bae mun aya dibere sorga jang mukminin bae ai ninina ka mana ka nu nyieunna bae ka Allah gitu tah kitunya cek geus lempeng Syekh Hasan Basri langsung tet bisa nepi lah usul ilallah dites kunyana dites tah cai nu di sumur teh cai coba kaluhur cer jaheuh aju ngomong cai kula dipanggil ka anjeun deuk naon cicing biasa nyoba doang ulah sok dicoba-coba kula pan makhluk Allah jeung kepentingan ibadah mun deuk wudu deuk junub dek aya nginum dahaga kakara kayak resepsi coba-coba kula nyaho teteh kocobaan kos gitu teh takabur bebe jadi balik deui ka mana cak nini teh aya cai bebe ka dieu aya murid nini takabur sia emang kunaon gajawan aduh cak Hasan Basri aya gajawan jasa yes saya mah lempengan geura balik ka dieu cak nini geus balik geus usul ilallah geus jadi wali jadi mujahadah zuhud qanaah geus aya di dinya berangkat eta pas sungai Tigris balik ke Hasan Basri aya jelema ragag di jembatan tat pohonyana iya fulan hei ki anu eureun di luhur ka luhur teh ka handap eureun eta ge jalan refleks tama refleks jadi henteu takabur tama refleks kekarak ye jelema di ditu di ka luhur teh ka handap nu da cek Hasan Basri di kamanakeun ieu jelema ieu ajunya nanya pulang sangaran anu hayang ka handap hayang ka luhur atuh ka luhur teh dikiekeun dong make curug turun ka luhur naik ieu lah ilmu Allah teh kos kitu eta urang carita
di Baghdad Bandung kamari di ziarahan teh jelema-jelema kos kari itu termasuk Ki Hasan Basri nu kurang sok dihadiahan di silsilahna aya nini encan Rubayatul Adawiyah ulah kudu itu atuh ulama di urang bage mun dicaritakeun pohara jasa asal ulah asup Golkar. Ya Allah ya Rabbi jauh asup Golkar mah jauh. Walbis paling sekupi lah sapira sekupi ngaji ka mana ieu tuh gitulah ya keur carita indama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'atsuhumullah wallahu a'lam. Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh kagenep Nabi Ibrahim ketujuh Nabi Lut kadalapan Nabi Ismail sembilan Nabi Ishaq 10 Nabi Yakub 11 Nabi Yusuf 12 Nabi Ayub 13 Nabi Syuaib 14 Nabi Harun 15 Nabi Musa 16 Nabi Ilyasa 17 Nabi Zulkifli 18 Nabi Daud 19 Sulaiman 20 Nabi Ilyas 2 hiji Nabi Yunus 22 Nabi Zakaria 20 Nabi Yahya 24 Nabi Isa 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal ayat dari Nabi dugi kapoe moal ayat dari Nabi dugi kapoe la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid
Jibril Mikail Israfil